Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Urang nyaritakeun popoek bae. Ternyata cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kenging ti Kangjeng Nabi horeng zulmah teh aya 5 poek teh aya 5 macam haju bisa dicaangan make lampu-lampuna 5. Poek nomor kahiji hubud dunya teh poek mun teu di lampuan teu di caangan abras-abrasan jelema nu mantak main judi hubud dunya haju teu boga cacaang atuh nyasab jelema nu mantak maling lantaran hubud dunya lamun teu di caangan atuh terus we ti mimiti maling sendal jepit maling sendal kulit kabelah ditu nu memaling kulit naon bae hubud dunya nu mantak pemerintah korupsi teh hubud dunya nu mantak jelema daek ngabunuh teh hubud dunya abras-abrasan lamun teu dicaangan nu mantak aya caangna wasiraju lahu at-taqwa lampuna jang nyaangan hubud dunya adalah sieun ka Allah sakitu bae sieun ka Allah teh lampu. Urang dagang hubud dunya ngaranna lamun urang dagang na hubud dunya nimbangna ge nimbangna mun meuli ditambahan mun ngajual dikurangan eta di Lampung eta mah haji kos KTP-na orang pondok atuh lamun dagang karung dioplos bae Masya Allah karim eta hubud dunya teh kos gitu geus acak-acakan we pokona mah dek digawena nyogok keur digawena loba korupsi eta hubud dunya Masya Allah poek teh kos gitu teh poek we hubud dunya mah termasuk dunia awewe lamun aya lalaki geus resep ka awewe atuh poekna kali poek geus poeknya sata mah atuh aya aturan buruan dijual pakai kawin buruan imah lah aya sabaraha meter mah kulantaran urang Karawang Iceupan dijual eta pan ngaranna poek eta dogos gitu pamajikan nu kolotna mah nu di itu biasa tadi tanya-tanya poek teu kadeuleu pamajikan teh asa kadal we meureun nya inu kadeuleu itu eta hubud dunya teh kos kitu teh nah ieu lampuna sieun ka Allah lamun geus sieun ka Allah dunya mah dunya bae tapi moal daek maling dagang mah dagang bae tapi moal daek ngabohong digawe mah digawe bae moal korupsi dan selanjutnya jadi berarti lampuna takwa teh sieun ka Allah lamun urang geus boga sieun ka Allah selesai hirup geus dibat bae pokona hayang supaya sieun ka Allah tanu hese ge hayang supaya sieun ka Allah teh hese jasa tah teu daek sieun bae ka Allah ya urang lamun sieun ka Allah mah pantar kieu mah moal baekeun boga HP ya HP mah eta mah pan kikieuan bae kadang-kadang seuri sorangan ih aki-aki seserian sorangan tolol teh coba eta mah tolol bin goblok sebenarnya mah seserian sorangan nu edan tah mah eta teh sieun ka Allah hayu coba hanya ngabohong napan pugu keur di makula ya nu teleponnya na iya di jalan saya cek sakedeung deui goblok sia diem ae lu kumaha atuh eta ngaranna kos kitu teh teh sieun ka Allah Masya Allah karim tah hayang supaya sieun ka Allah komo geus kolot kumaha tah carana
abeh mun dagang make aturan syariat jasieun ka Allah, mun urang digawe di pemerintahan moal korupsi jasieun ka Allah, mun urang di pabrik sarua bae moal korupsi jasieun ka Allah, urang kuli sesuai jeung aturan kuli, urang tani sesuai jeung aturan tani, urang jadi kiai ge teu ngajualan ayat. Kan ieu teh lobana mah ngajualan ayat. Tah juga dituna atuh karana ge ngajualan ayat nu halal jadi haram, nu haram jadi halal. Eta kiai, lain di dieu mah pusatna. Ya Allah ya Rabb. Lamun urang baheula ngadenge seluruh kiai sadunya ngaharamkeun jual beli anu dua akad berbeda harga kredit ngaranna wabeh ngaharamkeun kok kuari mawanieun kiai teh ngahalalkeun eta berarti kan jual ayat. Lamun baheula urang ngadenge sia da sia ulah sok nyokot duit bank anakan sia bahaya sia haram teteh menya ai onta teu anakan ai bebek teu anakan ai duit di bank anakan aya ge onta nu anakan mah bebek nu anakan mah masya tak anakan iku naon aju kuari duit di bank anakan baheula mah sepakat kabeh haram kuari kiai nang tangan kok jadi berubah sih baheula mah pemimpin teh teu meunang awewe mah ulah sepakat kabeh haram moal aya baheula mah nu ngahalalkeun kiai adapun jadi jeung teu jadi lain urusan ngan ngahalalkeun mah moal aya ayeuna kiai nang tangan menang sote imam salat cenah ge aya imam nagara mah kutenan hayu deuk kumaha tah ieu ngaranna kiai jual ayat. Iya tuh kiai mah hayuna bisa istighfar tolol sia. Nah ngan nyawa diterima nyawa teh istighfarna. Tak eta kuasieun ka Allah teh hese jasa. Masya Allah geus nyaho urang teh ngan ieu cara jang sieun ka Allah nu hese teh eta. Kumaha tah hayang sieun ka Allah kudu nganyahokeun atuh zat Allah sifatna af'alna jeung asma'na. Urang kudu nganyahokeun sifat nu wajib di Allah nu mustahil di Allah kudu nganyahokeun asma Allah ke bakal kaharti tina af'al asma jeung sifat kana zat Allah. Pendidikan kos kitu teh moal aya di sakolahan moal aya lain ngaleutikeun ka sakola jang pendidikan model kos kitu di sakola moal aya geus lamun ti leutik sakola bae moal wauh ka Allah kabelah dituna teh sieun ka Allah anak teh sieun ka Allah geus siap jadi seuneu neraka aya ge pendidikan kos kitu mah di pondok pesantren santri-santri teh nya mah geus wauhan ka Allah santri atuh wauhnya mah sebab nu diajina ge atuh bangsa bab Allah malulu mentek moal daekeun maling santri mah leutik mah kagok cenah moal daekeun tah jadi dimimitian mengenal Allah teh ti leutik keneh supaya engkena ngerenyed sieun ka Allah lamun ti leutikna teu dididik model kos kitu atuh eta dimimiti faud terus TK naik terus asad asamab naik terus TK SMA kuliah teu pernah wauh diwauhkeun ka Allah melalui sifatna nu wajib jeung mustahilna tah iwati di pondok pesantren mentek aya jelema nu daekeun mondok hiji bae eta teh bisa menaungi sadesa bahkan sakecamatan kusa urang nu mondok sakecamatan jadi tiis iuh kusa urang doang. Oh alhamdulillah di mana emang sia mondok ya Allah ya takwa dah
kacaritakeun baheula teh aya jelema di masjid magahan ngaji nu pohara magahanana lantaran bisa meureun ngajina jol bae aya santri kadija ngadengekeun ngaji bareng ngadengekeun sapoe dua poe ngeunaheun ngadenge ngajingan nu mere dahar lapar ceknya hari ieu mah ieu dieusian tapi beuteung teu dieusian remeng-remeng dadeulean ceknya remeng-remeng di jalan ceknya ieu mah jang meuli teu boga duit ndek digawe jaleuleus moal bisa tanaga digunakeun pake gawe lah ieu mah ndek neangan mana nu bisa dicokot maling berarti dek maling mah haji santri ya cerita santri geus terdorong ku lapar teu kuat keluarnya nanti masjid naik ke luhur genteng bareng dibuka luhur genteng eueuh nanaonan pindah deui ka genteng nu sajid di dieu deui eueuh pindah deui pasuka 3 ayatna diturub saji bangunna ieu mah kadaharan jagana turun nya ka handap langsung asup begitu asup dibukakeun masya Allah hararangeut daging aya kemudian tu lauk aya kemudian terong aya terong bantep mulai cokot kunya begitu dicokot dek dihuapeun nya na inget masya Allah naon hartina aing ngaji ja aing teh pan dideuleukeun di teh ku Gusti Allah meureun ja aya keneh tanaga mun aing datang ka maling meureun dipake ka bendu ku Gusti Allah sedengkeun hirup teu nyaho ieu teh sabaraha poe deui Habib Abdurrahman nu tadi maot jam 5 masih keneh ngobrol dek rencana ka Monas ngahadiran Habib Umar Al-Hafiz Yaman tiba-tiba setengah genep nyana kekeleyengan pingsan bawa ke rumah sakit sampai rumah sakit geus aya di jalan meureun maotna jam 5 masih ngobrol si can puguh ya datang ka isuk atuh seumur mah ditebakna ku atuh nya almarhumah ge sehat umurna ngora keneh tapi pan nu apal nah eta si santri teh ngahulang menyaing maling cek nyana lah geus dipasrahkeun bae geus ka Gusti Allah kumaha aing mah aya nu merena atawa aya milikna aya rezekina dipasrahkeun geus ka Gusti Allah daripada aing maling sieun aing ka Gusti Allah ku siksana tah aing ngaji mah pan geunah ngaji mah pan geunah coba lamun teu ngaji keluar ti masjid mana nu mejeuna ieu sendal kulit mantep ya tadi kiai bangun make sendal kulit nu kiai pan dicokot nontak nyokot nu kiai mah kiai marah cenah moal lah mentek asal ka masjid korban sendal hiji asal ka masjid sendal hiji kapanggih nu malingna ge atuh ieu deui bae tah teu jadi nyana tutupkeun deui turun saji keluar ka masjid deui kieu bae masyaallah jadinya ninggalkeun maksiat bentukna maling padahal dalam keadaan laparnya dasarna adalah sieun ka Allah sakitu ditanya ku guruna ceng namanya bangunan leuleuskeun amat kade tiuk di dia orang mana orang anu geus kawin tanjan ih cak hatena aing hayang dahar tanya kawin Jawa amat sih kiai atuh encan ceken encan teh emang teu hayang apa can laku kumaha mama bae lah disebut teu laku jaya beungetan itu beungeut mah beungeut bae ngan lamun dibawa ka solear 12 sih ngan buntutan doang
ceng sia bener jangan kawin encan. Nah ieu mah kieu kadeulina ku mama jang geus pantes kawin, daek teu kawin. Atuh aya ditanya kawin ka kula mah pasti daek, jeung kula mah normal. Bari nyekelan beuteung we nya, ing sebenarnya lapar cenah. Kudaon ditanya kawin, emang awewe na mana cek ieu. Lamun maneh siap kawin ke ku mama bakal dikawinkeun jeung hiji awewe ke dipanggil awewena. Panggil awewena pake cadar. Teu kadeuleu. Punyana deuleu bae si cadar sakeuna. Nipun teh ieu. Besi ieu lain karena Allah make cadarna. Barang dibuka orang irung ke mana, bibir ke mana. Besi gitu doang. Ay bagus make cadar. Ingat gak Habib Lutfi bae aya awewe tiluan gak Habib Lutfi make cadar. Dicarekan gua Habib Lutfi, lain dicarekan naonna maksudna ari banget di cadaran, tapi ternyata ay ulin ke pantai, ulin ke pasar, ke mall. Atuh maning nyadaran hate di cadaran. Sanajan banget teu make cadar, tapi mun diajak ke pantai embung mending eta. Mun diajak ke mall embung, kunaon sia embung? Atuh teu boga duit aing ka mall. Tah hebat awewe nu kitu. Daripada make cadar diajak ka mamana, wow malah ngajakan ka salakina, Kak. Sekali-sekali kita ke pantai. Cek salakina tuh di Palu ge tsunami. Ya, ulah sieun ka tsunami. Mah ya waktu-waktu udah tsunami mah. Tepen awe blon eta kos gitu. Hebat memakai cadaran teh tapi ditanya ku urang diajak neng urang ke pantai. Ulah, Kak. Pantai mah paranti maksiat. Wah. Hebat tah eta. Neng urang balanja ka mall. Lah cukup di dinya bae dihareupeun imah. Teu kudu ka mall-mall mahal, Kak. Bener ge urang boga duit mah pake ngabangun majelis, Kak. Ulah sok dihambur-hambur ka duit mah urang mah make baju nu 50.000 bae, ulah sok baju 500 sajuta kitu dan naonan Kang geus teh kudu di mall-mall. Tiis tah kan hate. Ngeunaheun tuh bang semua aya bae. Suuzon. Karasa kumpa majikan nyana meureunnya. Ya Allah ya Rabbi. Kak, ai kakak ieu bangona puyangan amat geura pu kakak keur ngabangun pondok. Ya Ju. Atuh pan kurang duit da kakak-kakak teh gadoan can ka polester. Masyaallah ai kakak kos boga pamajikan saha bae. Ieu pan emas nang meulikeun kakap tah jual. Ieu tah jual tah Kak tah. Ieu mah dipamerkeun di dieu lain pameran jang sasa. Ieu mah keur salagi teu butuh. Ayo butuh mah ayo jualan jang naon kula make ieu ayo pondok teu anggeus. Ayo teh jualan geus kabeh ke gantian. Ngeunaheun gadengeuna tah urang boga pemajikan kos kitu. Ieu mah pondok teu anggeus bat. Haju duit teu boga, ai praktek tah prak. Urang ngomongan pemajikan, "Ongkorong jual bae heula." Can puguh. Kabayar. Guys, ini maning pepegatan. Asana galedeg sing celeger. Tah. Icak mama teh cak mama. Neng ka dieu datang. Ieu masalah. Dik nanya bae neng. Ieu daek teu ka lalaki. Itu insyaallah abdi mandek nurut bae. Cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna haju pamajik salakina maot jadi irang da ta ieu karunya geus aya imah kemudian eueuh nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu aduh insyaallah cek insyaallah dek ulah cek kita tegis haju langsung neangan saksi dua TCC langsung dikawinkeun ku kiai nendak walina diteangkeun aya beres geus langsung diantar ka imahna jeung kiai-kiaina kabeh barang sup ka imah jaya mah nu ku aing dek dipaling teh
cek aing deuk paling kadaharan ka dieu orang ieu jelemana Masya Allah nyana gedeg-degan we hadena aing teu jadi maling cek aduh asup ka dieu nyana luak lieu geus teu salah cek nya turup sajeunu ku aing diangkat ke ieu cek gini iya bener ya pas tah eta kunaon eta nah tata dina takwa ka Allah cek Kangjeng Nabi saha jelema anu teu pati-pati ninggalkeun hiji perkara maksiat sieun ka Allah kecuali bakal diganti ku nu leuwih bagus. Tata dina makan manehna nek maling kulantaran teu jadi malingna ditanya ittiqa Allah sieun ka Allah atahu bakal dibere khairon minu nu leuwih bagus. Masya Allah mun maling mah nyana ngan samaling-malingna doang beteungna jadi seubeuh tapi kulantaran ninggalkeun maksiat sieun ka Allah kadaharanana dibikeun kanya imahna tuh tinggal ngeusia nu boga kadaharanana ge los dahar jadi imah kabeh tuh pasakanana jeung nu masakna jeung imah tak eta ninggalkeun maksiat lantaran sieun ka Allah Subhanahu wa taala bakal diganti dibere ku nu leuwih bagus. Sok lagi urang diajak ku babaturan urang nonton orkes yuk ayo guys datang ke jalan moal aing moal kunaon sieun ka Allah aing kos kieu ge aing teh santri kos kieu ge aing aya imanan mun sanajan lain santri aing sieun sabaraha sih kaindahanna lebih duan sabaraha sih kanikmatan ngadengekeun musik geus aing mah sieun ka Allah beuh eta jelema moal kebal ge bakal jadi jelema sugih sebabna ninggalkeunna karena Allah. Tanya sih kunaon eta mun nonton orkes mun nonton biduan sieun aing mah ka Allah bu aing mah kekarak ngadenge sia ngomong kos gitu loba omong tanya ka Haji Pendik Haji emang kunaon teu nonton orkes aing teu boga duit tolol boga duit mah ingin nonton lain deui tah kos kitu mah lain deui tah mah na ieu ninggalkeun maksiatna teh lillahi ta'ala ittaqa Allah sieun ka Allah ta eta teh jadi cacang bahkan bakal dibere leuwih bagus dah ulah ditanyakeun Allah nu bakal mere. Nah hubud dunya poek lampu nu nyaanganana sieun ka Allah. Masya Allah kan. Nomor kaduana zambu dosa eta poek ulang lamun berdosa poek cacaangna adalah tobat ka Gusti Allah. Lamun urang maksiat jeung eueuh nu sepiti maksiat ai manusia mah jalain malaikat jalain setan urang kos malaikat henteu kos setan mah asana aya nu jelasna urang mah baena nah ieu teh urang berdosa pastilah manusia mah ngan aya jalan jang ngabersihanana ialah tobat ka Gusti Allah. Lamun jelema bisa tobat ka Gusti Allah geus selesai kajenting nyundul dosa ka langit nyundul iman nyundul atuh dosa kakarak sakengkeongan mah teu dianggap iman nyundul ka langit tapi urang tobat ka Allah haju ditarima selesai. Masya Allah kan geus lobakeun maca istighfar ka Gusti Allah nya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih eta cacaang tah asa ulang maca eta bray astagfirullahaladzim wa atubu ilaih bray astagfirullahaladzim wa atubu ilaih bray ulah kurang sampai sabeting 70 kali 70 kali teh ulah kurang bagi 5 waktu berarti 70 bagi 5 sabar ngaji 350 ya Allah ieu kumaha ieu mah Gusti masa 70 dibagi 5 350 heran nih ngaloba painganan dagangna bangkrut atuh ieu hitunganana Masya Allah eta 70 bagi eta keur minimal astagfirullahaladzim wa atubu ilaih astagfirullahaladzim wa atubu ilaih
istighfaran ku urang tujukeun ka hiji-hijina anggota urang mata astagfirullahalazim Gusti mata abdi ti mimiti bentak ka zuhur ka asar ka magrib datang ka ayeuna ye urang nu sarete tah meureunanan ieu mata teh loba jasa dedeleuan pake neuleu nu dilarang ku Gusti sibaran kurang memesare astagfirullahalazim wa atubu ilaihi itu kene ceuli ya Allah ya Rabb Gusti ti mimiti hudang abdi terus datang ka isuk-isuk zuhur asar datang ka ayeuna loba meureunanan ieu nu ku abdi kadenge nu dilarang ku Gusti irung sungut leungeun dan sebagainya istighfaran urang memesare teh beusi teu hudang deui beusi teu hudang di loba jasa anu salakina blek sare ih cenah ka haji eta teu hudang-hudang subuh ge dihudangkeun ku majikan isuk-isuk oyang kabeh maot berarti oyang kabeh oyang tak eta kan kos kitu tah mantak urang loba inget ka Gusti Allah istighfar nomor katiluna poek teh al-qabru kuburan teh poek kuburan teh poek teu kumaha poek batu bayangkeun ngan sakadar jang awak doang aju make tataban ya Allah ya Rabb anu urang teh ngabanggakeun beungeut urang dipoles banget 2 jam di hareupeun kaca ge kikian mimiti dibersihan aju dipoles aju dihideungan aju beureum aju koneng keluar kos barong menang saya capek jadi kebanggaan isuk pageto asup ke kuburan bukakeun tempelkeun kana taneuh cenah ieu mah jenderal jenderal tinggal jenderal cenah ieu mah kapten tinggal kapten cenah ieu presiden tinggal presiden tempelkeun cenah ieu mah kiai komo kiai bebeskeun habek tempelkeun cenah ieu mah pedagang karung pedagang karung mah maningan ge maningan memeh ku malaikat ku urang gedrug-gedrugeun gitu tempelkeun beungeut Masya Allah garib teu saha tatabanan tek korlak iya Allah ya Rabbi bayangkeun ku urang renungkeun ku urang bakal jasa urang ku ari mah urang ngahadiran nu nguburkeun teh batur ngahadiran batur deui tahlil batur deui ilaruhi anu satu saat ilaruhi Haji Sufendi coba teu kajet ku kumaha bakal hayu renungkeun ku urang bakal urang dek teu kumaha poekna atuh jasa pira jero kubur mantak cek Sidina Abu Bakar Siddiq nomor katilu poek teh al-qabru kubur beres talqin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir talqin deh talqin mait kan yang hareup ngulon nu talqinna yang hareup ngetan nu mantak yang hareup ngetan kan mapatahan abeh pahareup-hareup secara aklina abeh pahareup-hareup nyana yang hareup ngulon urang disiraheunana berarti yang hareup ngetan beres mapatahan doa ai doa mah urang sarua nyarep kulon sebab Baitullah na di kulon abdolna tah kos kitu besi bertanya-tanya kunaon sih cenah kiai aya nalkinan osok kitu naon ngaranna nya hareup ngetan maitna ngulon kan keur mapatahan tuh hiji diu sebab di jerona ngedeng ari masyarakat anu penghadir nangtu seperti etalah Imam Subki nyaritakeun ketika dibacakeun talqin sakumaha tadi
hayyun daimul la yamutu biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Udang mait nyekel tadi cak Haji Pendi, oh pae aing pae aing oh bentar jekal tadi tataba orang bakal seperti itu. Ya Haji Sufendi nyadakan ge oh kadenge tah urang di jero kubur nulalkeun di luhur kadenge urang mah ayana di alam mulki jana di alam barzah kadenge maha kawasa Allah mun pada urang hirup bahkan teu kadenge tapi lantaran beda alam arwah kadenge mun teu percaya pae ge ya Allah ya Haji Sufendi uzkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Langsung hudang cik Imam Subki udah memperhatikan wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ana fi atbaqi thara wa baina asakiril mauta fa idza ja'aka al-malakani al-muwakkalani bik wa huma munkar wa nakir fala yufzi'ak wa la yuribak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla. Wa idza salaka man rabbuka wa man nabiyuka dan selanjutnya diperhatikan tak eta talqin. Masya Allah poek kuburan ieu nyaritakeun poek pasti poek kajen kukumaha dek di mana-mana nang cacaang atuh. Tapi horenganan aya bakal nunya angan teh wasrajulahu bila ilaha illallah. Lampuna nunya angan karena poe kuburan dengan membaca la ilaha illallah. Takir di dunia nak sering maca la ilaha illallah minimal mata sholat tilu minimal tilu tekaburu-kaburu amat bari lempang lah dari lempang guys assalamualaikum nah batur mah wiridan aing geus keluar bari make sendal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres geus sia ngan tilu ulah loba omong geus tilu ge cak kiai caang bakalna geus aing mah nurut ka kiai caang ngan metetet gitu cara lampu mah lampu nomor sebarang kan sebarang watt Pak Haji 5 watt tabung Pak Haji bakal 5 watt atuh masa aing nonton TV berjam-jam kieu aing zikir tilu bae bangun teu kuateun jang nyaangan kuburan urang Masya Allah karim caang bakal laku la ilaha illallah mana deui nu nyaangan kuburan tahajud saat batur lelap beranteh capek nuka kantor nuka pasar nuka ladang dan lain-lain berbagai kegiatan ke pabrik lelap nyana sare tapi di tengah-tengah lelap na batur sare orang kuda mandi wudu tahajud batur kere orang tahajud sholli sunat tahajud Allah eta bakal nyangan kuburan ya itu buka kaisin bolon ada tahajudan tahajud jangan kuburan Masya Allah eta teh saat-saat batur tengah peuting sare poho ka Allah urang inget ka Allah geus puguh maca la ilaha illallah tahajud ngagebrai caang di jero kuburan teh caang jeung loba batur ulah disangka sepi di jero kubur teh wah lobanya sepi loba babaturan rame alamatan mall di
ditanya kurang ke iya saya kasep amat kula nu salat 5 waktu teh masya Allah iya nu iya kula teh ieu teh puasa ya Allah ya Rabbi nu iya kasep amat kula haji nu iya abdi mah zakat ya Allah karumpul kabeh iya mah sae main serang amat abdi tahajud cek teh tanunya angan ayeuna teh abdi tahajud nu iya abdi duha ya Allah iya abdi jariyah karumpul kabeh mengelilingi urang saja pede Aisyah jore amat. Iya pan kula anu dagang ngabohong teh. Jadi kula. Awas ya. Iya bapak pan serem amat. Atuh pan Mang Haji meuli karung di pabrik teh pantah. Aya duitna mah sakitu hayang menang barang sakitu. Ya otomatis pan kerjasama jeung satpam. Ulah kaganggu ya. Kalau kasinggung maksudnya tuh gitu mah gitu bae lana. Eta jadi batur di jero. Ya Allah ya Rabbi, geus puguh meureun polisi mah anu nyana penegak hukum tapi nabrak hukum. Geus boga babaturana bauna luar biasa. Ya Allah ya Rabbi, komo kiai nu ngajual beulikeun ayat malah geus cilaka luar biasa. Bakal babaturan anak kos karar itu di jero. Cak aja pengen depan unu kasepan nanti ya man. Cak jana tuh manggih kasep di mana? Pan aing sholat lagi hayang kalem ku tetangga sih mah. Tuh ya Allah ya Rabbi terjadi karena rasep teh masya Allah. Bahkan aya nu geus kieu bae tah. Eta naon eta? Pamonggol. Jangan tuh jangan bongol sia. Kieu amal. Ya Allah ya Rabbi. Renungkeun ku urang-urang bakal maot. Sementara amal bakal bermunculan mengelilingi urang. Bagus kadele bagus nah karasa ku urang nikmatna di jero kubur jore amal urang bakal kapanggih di jero kubur ulah waka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim ieu di jero kubur geus kapanggih urang masya Allah karim mantap Imam Sibaweh mawanieun jasa ditanya ku malaikat munkar nakir lantaran naon lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna begitu datang munkar nakir nanya ka Imam Sibaweh jago nahu man rabbuka tuh dia tanya pensak malaikat man rabbuka sembarangan cek Imam Sibaweh cek malaikat ini kakarak mangi jelema ditanya kos aja tidur kali awas yang untuk bisa jawab man rabbuka dia man kalimah naon man jipan malaikat bantu mondok atuh bebeja ka Gusti aya hamba Gusti ditanya man rebuka nanya deui ka kula nanya kumaha nanya man rebuka teh mana man kalimah naon atuh lain dijawab Gusti abdi mah pantu mondok geus amankeun hamba aing nu kos kitu mah datang deui malaikat nanya deui sia henteu aman coba eta masya Allah karim kunaon eta bisa berani kos gitu lantaran di sekelilingna tuh teu sambarangan. Coba Haji Pendi misalnya ya ditanya man rebuka man kalimah naon sih ya goblok tuh tanya ke aing emang teu nyaho sia dipiteskeun ku aing sia atunya na ge neuleukeun jana ge ulah saman mana nya nurutan aing nurutan Imam Sibaweh atuh ulah saturutan-turutanana tah ieu jadi malaikat ge atuh gempeur ka Sidina Umar mapan komo Sidina Umar mah cek malaikat isi tanya tah ulah aing sieun kulantaran tugas pebenya heula pan malaikat ge mun kana Umar punten naon kulantaran kula mah tugas ieu ditananya rek tanya aing waduh serem ka wali-wali Allah mah serem sebab Sidina Umar mah pan galak keur hirupna ge aya jelema salat teh cepet jasa Allahu Akbar didelegeun mah Gusti Umar disebut salat kiamat sih barang 2 rakaat salat mentana poara ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh hamba Gusti abdi mah menta diganjar anu loba sehingga dikasorgakeun menta bidadari nu loba abdi mah Gusti ulah ngan sakadar 70 tambahan deui dicekal we Gusti mah hei Aisyah salat kos kitu aya pepentahan loba jasa teh isin sia galak sih dia Umar mah
Ngomong Haji Pendi mah misalnya kapanggih ku Sidang Umar di Tajong. Geus lain di kieu-kieu deui lain di Tajong. Galak Sidang Umar masyaallah. Masa hirupna Al Faruq bainal haq wal batil. Boro-boro deuleu munkarat neuleuh salat eueuh itidalan diperhatikeun bae ku Sidang Umar. Isi budak salat mah cek kajian geus lah. Allah ya Allah. Ji. Kajian geus lah ai menta ablag-ablagan. Cek Sidang Umar ai digawe saeutik sia. Ai pentaan loba jasa. Lamun sia digawe di Haji Hoer nu tadi ceramah teh, wah dipecat sia ka jeung kumaha ge. Nya ge hampir dipecat teh bener. Tah eta takos kitu tah. Jadi urang ulah wani menta heula ka Gusti Allah, lamun encan loba digawe. Salat heula tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji. Tuh. Dibere 100 rakaat teh aing masa mur hirup cek dina moal. 20 osok 20. Loba teh. 10. Ya Allah. Ya mah kuburan poe ka sana ieu mah. Kuburan poe gimana? Aduh, 2 ge hampir hiji 2 ge. Nah, urang geus loba tahajud. Caquran sajuz 2 juz mah tah maca sholawat tawa zikir kakarak Gusti cacak Gusti teu nitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum meureun kula ge moal menta ngan kulantaran dititah besi pajar adigung teu wauh ka Gusti abdi menta abdi mah ulah loba-loba papete moal loba-loba pamenta sakieu naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabah pang nyomponankeun abdi butuh kendaraan supaya aya abdi butuh awewe atuh 2-3 mah supaya aya Gusti loba amat tah kitu Gusti abdi mah geus ulah loba-loba kabutuh pang nyomponankeun abdi tentrem ibadah ka Gusti titik beres ieu mah aya salat 2 rakaat. Ayo minta doa geus kaluhur deui, kahandap deui, can geusan keneh bae. Sesugan teh geus naik deui kaluhur. Masyaallah isi minta pohara amat. Hizib Nasor di bawah hizib Nasor. Turun deui. Hizib Ripai tambah deui. Cak masyarakat, "Woi. Sia da kira eureuna ieu ngadoa." Loba-loba. Leuh mah balikan deui horenganan. Kubur teh poek masya Allah wasirajulahu la ilaha illallah jeung tahajud bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis. Urang nanya ka malaikat isi tiis amat oh ieu teh sodakoh mah sodakoh naon kipas teh nu di masjid masya Allah. Bu, mun harita kula meureun sedekah aset tiis jasa makana. Aya Haji Fendi mah malaikat panas amat sih aya naon ieu? Atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid. Dibalikeun. Batur mah sedekah kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan. Atuh panas. Bari ge loba di kamarna kipas ambal aya. Tah ieu tiis. Sedekah ka fakir miskin tiis. Sebab naon pernah niiskeun hate di dunia saat batur panas. Waalaikum hukum sanan sia. Aduh kula encan dahar geus 2 poe. Sanu nitah tuh. Haji Fendi mah bloon. Kuku batur lapar sanu nitah tek galedeg sia. Cak nyana aing ka dinya lain ditulungan sanu nitah. Lain deui tah isuk mah datang. Waalaikum salam. Enon mah cak Haji Fendi teh. Kula lapar di kamar. Dengekeun. Jelema mah kudu daek digawe. Sebab lamun teu digawe teh buktina sia lapar takos gitu. Makanya digawe. Pan jelema kos gitu mah lain butuh ceramah. Butuh ge sangu. Nyana indit mah goblok aing butuh sangu di ceramahan. Ieu potonganna tolol. Coba ge ka Haji Khair. Waalaikumsalam. Naon? Kula lapar ti kamar. Cukup teh saboboko. Sabaraha urang sia? Ieu teh saboboko tah. Tanya lauk-lauk nata tah. Jeung isuk tah duit nata 1 juta tah.
Sakjana mudah-mudahan Haji Hoer bisa kawin deui. Kadangnya ku pamajikan salah doa sia. Tuh kan. Jadi didoakeun tiis hatena jero kubur bakal tiis. Seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun, Masya Allah Karim. Jelema keur kasulitan, bantuan kurang ku tanaga, mun butuhan tanaga. Jelema keur panas hatena, butuh nasehatan, tiis di jero kubur bakal tiis. Jelema butuh bantuan sanggup, dibantuan kurang, tiis hatena ka bantuan, bakal rap di jero kuburan, tiis. Cacaang aya, maca la ilaha illallah, tur tahajud tengah peuting. Tiisna aya sodako bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis. Masya Allah Karim nikmat ngadengekeun mah itu ngalaksanakeun mah boro-boro nu ieu kitu bae puguh. Ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun. Ih boro-boro ka batur anakna datang Assalamualaikum. Ada apa lu? Bah saya nih dagang kurang modal. Pakai otak. Ambo cak anakna lamun lain bapak ku aing dibodem ku bapak. Panas hati anak. Geura paeh Mang Haji. Panas. Nanya ke malaikat. Malaikat kok ini panas ada apa ini? Anak elu dulu minta bantuan, lu nggak bantu, panas hatinya. Sekarang lu dibuktikan jadi panas tak? Waduh malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia. Gua bodem lu. Iya sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi. Abeh kaharti kurang jahe masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi. Nah tilu kaopat poek teh al akhirah teh poek sirajulahu lampu jangan lampuan poek al amalus soleh amal-amal soleh bakalnya angan urang. Terakhir as-siratul mustaqim jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleun ku urang. Wasirajulahu lampu nujangnya anganana adalah al yakin. Lampu na adalah yakin. Urang mun carita yakin hese. Sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh, di nu pinter ge eueuh yakin. Nu pinter teh kiai loba, tapi keyakinan mah henteu. Di antarana teu yakin kana diatur ku Allah. Yakin karena yakin ka Allah padahal Allah teh geus ngarizkian urang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa. Teu yakin ka ayat eta kiai ge bisnis. Teu yakin ka ayat eta ancul-anculan yangan dunia. Teu yakin ka ilmuna atuh kos nu bodoh bae. Kayakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin. Di itu urusan Allah teh yakin mah aya nu bodoh boga yakin, nu pinter mah teu boga yakin. Aya nu pinter boga yakin, boga ilmu tur boga yakin biasa. Aya nu bodoh teu boga yakin, nya bodohnya teu yakin biasa. Tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah bakalna beda. Tapi urusanna Gusti Allah kos khusu jeung teu husu. Kiai ge teu husu bae salat teh. Teu husu ulama lamun cara sombong mengaji pending can curang khusus sakungkang saumur hirup pasti sholat can curang khusus no sebab kan lain lirikan mata nu khusus kadele tingkah jelema nu sok khusus kan kadele ayat wah kabehan geulana sorangan bae na ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda ayat tanda jelema nu khusu jelema nu teu khusu teh ayat tandaan eta mah kajeun teh nu nyarahun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu khusu kadang-kadang nu bodoh khusu model mantap almarhum abah pernah mapag hiji jelema dipapag cek urang teh tadi papag sonoeun amat padahal mah bodoh. Geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we. Ditanya bah eta sono amat. Ih, salat teh husu. Manya si eta husu. Kula pernah ngabuktikeun, coba husu tah henteu nyana. Salatlah di gigireunnya taraweh. Salat di gigireunnya taraweh. Coba bener. Kadeuli lain deui sagala rupana. Hese geus dicaritakeun. Oh, berarti bener husu. Aya tah datang Haji Pendi datang. Teu dipapag ku aman teh.
dijauh kene ke mana pen geus teu kudu asup ka ieu mah di jalan bae di jambe geus perlu naon sakina kaya lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh mah carang tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodoh yakin sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk kemudian bebeja ka Abah menta wiridan sholawat dibere bodoh jelema teh bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk kemudian dibere maca sholawat sabaraha macana lamun sakurang-kurangna teh salat 11 ngan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu bakal lamun kuat sapoe diwiridkeun kunyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus kabelah dina asal maca sholawat ceurik asal maca sholawat rembes asal maca sholawat ceurik kabelah dina ditanya tah ku abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes dari perasaan ayah cekena Kangjeng Nabi isi ka Kangjeng bodoh jelema teh bisa maca Quran Masya Allah bahkan pernah mimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi kan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya hese dek kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi teh jeung kunti anak siapa sok aju ngaku sorangan atuh deuk kumaha jeung teu kuntina atuh neuk sarena ge teu kudu heula beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui datang ceklak bae teu sakumaha naik kuda teu kumaha ngimpina atuh nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah popoek lu 5 cacaangna ge 5 gambaran-gambaranana sanajan singkat panjang mun dongeng hiji-hijina jang gambaran renunganana urang ge bakal maot setelah maot ditaringgalkeun kapan ku dulur urang ku tatangga urang sorangan di jero sempit poek pasti tetapi ternyata di luar dugaan moal Kangjeng Nabi ngadawasi qabrahu Gusti muga ngajembarkeun ngalegakeun berarti aya nu lega di kuburanana nawir qalbahu qabrahu berarti kan anu caang jambal pati-pati Kangjeng Nabi ngadoakeun kitu lamun teu nya caang kuburanana nya lega kuburanana horeng tergantung amal ibadah moal kebal deui urang ge sarua sieun lamun urang nyaritakeun falu sakaligus berjamaah maot kumaha mun isuk mun pageto minggu hareup datang paeh ka urang ndek lumpat ka mana urang moal bisa eueuh jang lumpat hiji be bebekelan nu loba sakitu be ulah nyaritakeun presiden calon presiden sa puyeng nu kos kitu puyeng ke mangan gontok-gontokan teh kudu geus kumaha engke bae lah ja asup ka TPS ge henteu dikukumahakeun urang geus dicolok-colok ku urang memeh nyolok itu nu di imah bae heula colokan ku urang beres geus lah geus problem teh mah geus geus deuk saha urang mah kieu-kieu bae biar tenang pikiran urang ieu urang mah hayang bisa ibadah ka Gusti Allah mantep mun aku mun isuk maot tah nu dipikiran teh kos kitu kecuali cek haji pede lamun aju dibere duit atuh lain deui geus dibere duit banyana mah atuh lain kos kieu tingkahna ge ieu mantap kos kieu can dibere duit iya mun geus dibere duit lamun dibere duit aju didahar jadi darah daging begitu wau ka Gusti Allah sakieu ge urang diicip-icip dipilih-pilih hese wau ka Allah komo lamun ngadahar sambarangan mantap dideuleu ku mata hati heula ieu besi ngahalangan ka Gusti Allah rempan ngeunah mangeunah ieu kadahar teh jadi hahalang apa henteu renungan-renungan eta teh hanya orang-orang anu hayang dipikarido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala malam ieu kabeh urang hadir caina bubuahanana naon gitu kuehna disadiakeun urang nu ngadaharna ganjaranna jang almarhum urang zikirna baca Qur'anna ngaji ieu tadi teh ngaji kalam-kalam sahabat ti dituna ti Kangjeng Nabi
disejak ku urang ganjarana jang almarhumah Ibu Haja Arfa sakabehna kahadean keluarga urang nage ieu nyumbang doa nu bisa dibikeun ka anjeunna iwal ti urang ngadoakeun Allahumma ighfir laha amin warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al qabraha ya Allah raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha ya Allah hufratan min hufarin niran rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakumaha tadi hiji mudah-mudahan anjeunna masa kumaha nu kurang didoakeun tadi keluarga mudah-mudahan dipasihan sabar jeung tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala urang anu menghadapi maut kabehan mudah-mudahan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah sakitu bae ala kadar pihatur disimkuring kapunten dina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.